Please atuh mau maneh bisa teu sih anjir tengerakeun aing sakali mah anjir. Aing teh ngasupkeun ka perusahaan eta teh lewat babaturan aing saremo. Terus ayeuna maneh nyieun masalah di perusahaan eta. Era nama aing pan meureun ku babaturan. Masalah naon di Brad? Maneh digawe. Maneh di waktu nagawe ka mana kamari? Ya. Kabehnana babaturan maneh di pagawean kabehnana neangan maneh nepikeun ka bos turun langsung neangan maneh. Salah paham eta mah Brad. Salah paham kumaha teh? Yeuh, bos orang sorangan teu mimiti keneh ge geus ngomong. Pekerja yang baik teh susah dicari. Tah. Nu dimaksud ku si bos teh urang. Nying. Banget si arempag. Entah gitu konsepna saremo. Parah anjir si Emo ya. Mo maksud si bos karyawan susah dicari. Maksudna lain sia susulumputan ke waktu nagawe sih teh. Hese neangan jelema anu bener dina pagawean maksudna. Parah anjing ya si Saremo. Bengket cek aing kita si teh sirahat teh rengat anjing. Pusing aing harapan Saremo mah. Anjir, Saremo boga HP anyar anjir. Iya dong. Udah. Buka duit nih mana? Naon da lain menang meuli Brad. Naon tuh? Hadiah lomba. Lomba naon? Lomba balap lompat. Mau balap lompat. Di mana itu? Eta di lapang dengdek. Balap lompat acara naon anjir? Pesertana saha we? Peserta nama orang, polisi, hansip, jeung warga we di dinya warga setempat. Nying. Nyopet sih mah. Nyopet sih mah anjing. Maneh dianggarkeun aja kelakuan Saremo. Udah meuli mah teu boga duit atuh Brad. Heeh, tapi kan nyopet anjir. Saya teh kumaha benyot di gebugan maneh. Ikan menang. Ayeuna menang teh. Isukan mah modar sia di masa meureunna. Parah ini Saremo ieu. Loba rari majarkeun teh cenah. Jelas si Amang rek balik cenah bi. Heuh pugu ge A. Benda bi aing aja rek dilongok setelah sekian lama. Kesonoan atuh urang kayaknya. Wah, sok ripu bibi teh nyari awak geura amun balik. Ya heuh atuh bi. Wajar. Si Amang teh balikna teh setahun sakali, ayeuna sakalina panggihnya pasti atuh. Ye, lamun hayang mung nyari awak ku Patrawali. Ya guys ya. Trawali. Wah, embung apait ku Bratawali mah. Atuh ulah diinum sok salah wae si bibi. Kumahakeun atuh? Dibalurkeun. Eta mesat budak oge geuningan. Ku Patrawali. Mung ini seumur-umur budak. Tapi dah heueuh nya A. Nya guys. Trawali si Amang anjir pahit bayar. Brad, aceng mah hayang miluan uji nyali Brad. Luan uji nyali anjir. Jelema borangan kieu. Wani deh. Tuh wani kumaha Brad? Tibang di makam gede tidak? Kok mau makam gede eta sih teh? Aya didinya. Sieun sih teh makam gede mah. Moal Brad. Kapan makamna makam Cina ieu Brad? Makam Cina. Nya, Emang teu sieun di makam Cina? moal ngarti ieu Brad besi ngiseunan ke jurigna. Jeung aing rada ngaloding ieu anjir. Maksudna kumaha ini saroceng. Anger sih teh. Di makam Cina ge aya jurig mah. Najan ayeuna misalkan bahasana Cina anger we anjir rareuwig meureun. Sarua. Samarukna kumaha meureun anjir. Samarukna rek geulis sebenarnya. Jurig Cina mah. Ieu nya.
mah didinya we. Tah, kamonesan teh ieu teh keur ngaliwat lur. Di sisi walungan. Tuh. Nya. Sisi walungan. Nah. Keur ngaliwat gitu. Dak jeung naon ngaliwatna dak? Bayawak. Daging bayawak, nah ya jangan bayawak teh itu mah. 2020. Banyak bayawak kayak jangan. Ieu liwatna tah. Liwatna berat liwat. Nah, ngaliwat. Beras Cianjur ya. Ah, sok ngawadul pan Ciamis. Sok ngawadul. Jasla. Si Mang Hendar ieu mah kata Ji mah sok ngawadul. Majarkeun teh beas Cianjur pan kan di Ciamis. Jalurnya. Eta urang tanya ka si Casbla. Si Casbla kabeukina hayam teh. Kita hayam bayawak bener ya? Bayawak. Bla. Oh, nyir. Edam sih ieu nya. Kelau aja. Asa di pantai. Serasa anjir. Ai maneh resep kana naon? Eta bayawak kana naon resepna maneh, Bla? Buntutna ces. Buntutna? Buntutna cenah lur. Atuh leutiknya. Bayawakna kurang diagean buntutna. Lur, buntutna nya. Ade, yang si Casbla. Sangu hungkulnya. Tadi ngomong maneh rek jeung lauk Casbla. Maneh mah. Tuh tengeunah meureun sangu hungkul mah. Alem gue ces, tuh tempo. Liwatna ge can asak. Tenang, harap tenang, pokoknya mah tenang. Kege lamun disasak, lauknya lampurkeun. Tah didinya makan bersama jeung lauk. Nunggu serius pun. Please Bla. Deungeuna lauk seteh. Lain ngariung jeung lauk. Terus eta lamun digeroan lauk rek nyalampurkeun ku maneh. Ampun rempagna si ieu anjir. Waing jieun suluh daek maneh ceun suluh. Pusingkeun wae maneh Bla. Ampun. Aya pertarosan ieu ti teh ai. Cik atuh teteh hoyong disapa sumuhun bangga teh. Ari gelis kuda naon maksadna? Gelis kuda. Gelis kuda teh. Lila loading. Kieu ya teh ai. Ari gelis kuda teh lamun ti kajauhan gelis, lamun ti kadeukeutan sok hayang numpakan. Nah, gitu. Sanes punten teh. Naon ai maneh make jeung hayang numpakan sagala? Ampun ngerakeun sia mah Casbla. Teh punten sanes kitu maksana teh. Emang kitu si Casbla mah tong didangunya. Emang usia sakieu mah emang nuju tolol-tololna. Hapunten pisan teteh hapuntennya. Mending lah entos lah tong pertaosan.